Baheula pernah nyieun urang sambal ieu, tapi ayeuna nyieun deui karena loba nu request menta sambal pecel lele cenah teh. Tapi ku urang laukna diganti ku bawal karena lamun lele urang sok teu sanggup besti heueuh. Ningali bebengok lele teh sok teu tega urang mah jaba ableh pikarunyangeun beungeut teh kan nya kitu. Ieu mah lain julid urangnya pas kamari teh urang teh ka mixu jajan guys. Epek teh panggih jeung barudak SMA meuni kuatkeun ka Malalenor aslina barisaan dandanna teh dibanding urang nanya. Urang mah zaman baheula atuh pirage make haslin capompa berikut eta ge nginjeum anu nini urang menta. Ponakan urang ge ayeuna mah pokona geus nyaraho skincare ka mana-mana teh kudu aya lip tint anu kararitu geuningan. Kemajuan zaman cenah guys, heueuh tapi maju teuing cuk urang mah ieu teh nya. Tapi teu nanaon ari dandan mah da eta mah hal yang lumrah keur awewe mah nya. Ngan maksud urang teh sagancang teuing kitu ayeuna mah. Tapi zaman baheula pas urang mah nya teu make nanaon oge beungeut teh alus we lemes kitu mulus karena acan terkontaminasi nya meureunan besti. Jigana budak zaman ayeuna mah eueuh nu apal eta saripo haci nya lamun ditapelkeun kana beungeut teh mereuweul geuning besti. Lamun bau awak ge baheula mah tara make deodoran soalna mahal, makena bebe harum sari heueuh.